Kata orang Sunda, aya peribahasa, kudu bisa ngajurung ka hareup, lain ngagelarkeun ka tukang. Artinya, kita harus bisa mendorong ke depan, maju. Jangan mengungkit-ungkit yang sudah-sudah, yang sudah lalu ya. Tapi pada kenyataannya, banyak dari kita yang lebih jago mengungkit-ungkit masa lalu daripada mengupayakan terus untuk maju ke depan. Lamun aya nu salah saeutik ngomongna teh, tiba heula ge maneh mah kitu. Jadi kalau ada salah sedikit langsung dibilang dari dulu juga kamu mah begitu. Padahal hidup itu harus seperti beca ya. Mun teu didorong moal bisa maju. Kalau gak didorong beca itu gak maju. Jika rezeki henteu datang kanu nyalahkeun, datangna kanu nyobaan, kanu nyoba deui. Sanajan leuleus kita coba untuk perhatian kepada orang lain. Lamun usaha orang gagal, langsung nyalahkeun sistem, nyalahkeun pesaing, nyalahkeun cuaca, nyalahkeun mantan. Padahal yang harus disalahin itu usaha kita sendiri yang tiap pagi pingin pirah tapi belum mandi. Ada lagi ini, ngakunya mau maju tapi diajak berubah malah bilang, tapi di kampung abdi mah teu bisa kitu, kumaha rek maju lamun nuju gulung masa lalu. Lain ulah ningali ka tukang, tapi kan eta mah keur pieunteugeun teuteup panon mah kahareup. Ka tukang mah ningali spion gitu. Ulah luak liuk komo muter bisi ti tajong. Henteu dilarang, emang kan sejarah penting, tapi ulah ngajadikeun eta hambatan keur kamajuan. Jadi mulai sekarang dorong diri kita maju ke hareup, jangan mikir kenapa kita gagal terus, tapi pikirkan bagaimana caranya sekarang kita tidak gagal lagi. Sahabatku, jika hari ini membutuhkan dorongan, komen di bawah ya. Insya Allah kita akan saling dukung. Ciao.